Tepangkeun nami abdi Tia Fitri Mesaroh kawit di kelas 12 MIPA 2. Abdi di dieu bade macakeun sajak judulna Jante Arkidam karya Adjie Prosidi. Jante Arkidam panonna beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancipan gobang, nimplasan badan palabah gedang, Arkidam Jante Arkidam. Dipangduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan, Arkidam Jante Arkidam. Dipeuting angkep ku mendung, Jante raja alam petang, matek aji panarawangan, manjing kaliang sosolating sinar, caruji beusi pakde milang ku Ramona. Ngagisik hayang sidik, Jante mencrong manti polisi, Ki Mantri, tindakan Andika leulewa bikang, ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua, sorot matana ngentab seuneun. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya, kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri pulisi nyungsep di dasar walungan, teu nyawaan.